Bismillahirrahmanirrahim. Tos urang mukadimahan heula. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Urang teh gubrag ka alam dunya teh teu mawa salemar benang-benang acan. La ta'lamuna bari urang teh teu apal saeutik-eutik acan kana ahwaliyah kahirupan dunya. Syai'a. Ketika Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dititipan hate wejeng akal, hate dikuruling ku nafsu. Ketika orang geus manjing tina 0 tahun sampai 1 tahun 2 tahun 3 tahun semulai bergerakna eta rasa jeung otak nu sehingga tepi kana kasampurnaan nu disebut baleg kataklid. Tina boga rasa nu akhirna keur leutik hayang nyusu hayang dahar tinggal hayang nginum tinggal ngaregot jaba diasong-asong. Begitu geus rada dewasa nu akhirna kabutuh eta moal leupas kadorongna tina urang boga pangabutuh salaku makhluk nu dijieun ku Allah di dunya nu sehingga Allah mere hamparan laut tuh jig ala laukna, hamparan leuweung tuh ala jajadianana, hamparan sawah pelakan ala parena, hamparan perekonomian ala kauntunganana, maka didinya la ta'lamuna syai'a nu akhirna urang jadi apal jeung boga pangabutuh. Ngan bieu mah pangabutuhna teh bentukna dunya wungkul. Lamun awak dibuligir butuh baju, mun beuteung lapar butuh sangu, mun otak belet butuh ilmu. Nah, ketika geus pangabutuh eta aya konsekuensi. Di mana urang idza qudiyatis shalah, di mana geus ngalaksanakeun salat subuh, salat duha, pangtasiru geura init aranjeun kabeh teangan nu dipingabutuh ku urang. Ngan ulah cicing bahwa pangabutuh eta kadorong ku nafsu. Sapertos ketika urang ngadoa lain Allah teu ngaijabah napikeun ka ayeuna da Allah mah ngaijabah kana ngabut kabutuh urang lain ka hayang urang kade. Kade. Allah mah ngaijabah teh kabutuh lain ka hayang kade. Silahkan boga kahayang teu dicaram ku Allah. Silahkan. Tapi ingat, kahayang eta teu ngabogaan tapak gerakan jelema lamun sadayana eta tetep diguratan ditangtukeun ku Gusti. Geus boga we ayeuna teh harta kitu. Boga beneran cangcut-cangcut we mah nya. Ton gaduh ton. Soe. Kaciri tak kumaha beungeut soe cangcut. Tos harta nu dipimili ku urang awas hati-hati. Da ieu mah perspektifna lain makna umum. Harta nu deus dipikaboga ku urang teh aya nu disebut harta mutaqawwimin. Naon cenah? Nah. Harta anu menang usaha urang anu bentukna ketika geus usaha menang dipimilik jeung dimangpaatkeun bari kadaya.
neangan hartana sesuai jeung parentah Allah. Itu mutakawim. Cenah abdi cenah gaduh harta kenging mau kenging nipu eta mutakawim sanes sabab ngaraihna bertolak belakang jeung aturan Allah. Ta si jalangkar kehead menang korupsi naikeun loba boga motor menang korupsi lain mutakawim tuh. Jadi ketika di akhdun dicokot di ku pengadilan jeung kejaksaan jeung ku polisi berhak. Naon sababna? Lain mutakawim. Komo aku-akuan mah kena harta batur. Pirage kopiah menang mangi. Nyebut we rezeki anak soleh. Soleh ti mana sia teh? Mangi mah salabarkeun sia teh. Ya begitu. Jadi kieu contoh orang teh, bade ka mana? Bade ka pasar, ini ka pasar, pangtasiru. Ketika transaksi jual beli na make syarat jeung rukun, terus orang menang ribtun, menang bati, eta bati menang diaku ku orang jeung dimanfaatkeun ku orang, mutakawim. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambil kemanfaatan tina harta nu milik urang. Oke. Da ilmu teh aya 3 ya. Ilmu nu mereskeun muamalah ibadah, ilmu nu mereskeun akidah, ilmu nu mereskeun qalbiyah. Maka lamun berbicara ieu mutakawim di dieu teh harta anu berhasil menang neangan urang bari syarat rukunna digunakeun jeung syarat jual beli, gade menggade, pinjam meminjam. Maka ketika tidak bertolak belakang jeung hukum syarah, maka pek pimilik tadina jadi ibadah parat ke akhirat. Palembah transaksina jual beli naradang riba, kege jual jadi perangan deui dicokot deui. Oke. Cokot deui ku Allah. Teu karasa. Inyeum ka bank, beunghar heula, bunga gede kabayar henteu. Anu akhirna teh imah eueuh, motor mobil eueuh, sapeda eueuh, tanah eueuh. Eta mah yuharibu nih cek Allah teh ku aing dicokot deui tah. Kumaha we cara? Keun nu geus mada. Eta peda kadenge beunah teh heuh anjing seuh. Mitararik ting nah hati nya. Allahu Akbar. Ini bentes nah hati anjir heueuh. So tinggalikeun. Punten ieu mah rek ngobrol pengalaman we nya. Menang haram datara hese dikaluarkeunana bari teu kaharti beakna geus sok. Beres teu? Tah kade bunten-bunten urang sekalian we kinten-kinten anu pikaboga ku urang geus mutakawim macan payuneun Allah. Dai mutakawim mah teu kaluar tina syarat jeung rukun nu diparentahkeun ku Allah dijabarkeun ku para alim ulama. Lamun dina jual beli teh syarat penjual, syarat pemberi, syarat jual beli teh pan berenang aya penjual, aya beli, aya barga, aya harga, aya barang, aya ijab, qabul, teras ridho. Mutakawim. Kedua, aya harta goer mutakawim. Harta anu teu bisa dikuasai jeung dimanfaatkeun sabab dilarang ku syara. Harta wakaf kade teh. Harta wakaf kade teh. Ketika orang ngawakafkeun adit ngawakafkeun ka AA contohna teh. A ieu abdi ngawakafkeun harta ka AA.
kangge kamajengan agama dan nyepeng agama. Ari aa sarewe tara ngawuruk di pasantren teh di DKM tara bari eta di aku ta eta teh bangsat. Hati-hati ai wakop mapan tetep teu meunang diganggu gugat. Hati-hati ai pete nyawe tangkalna teh tunun ayaan buah ayaan batur mah ulah nu ngahakan santri ge ulah kumanehanana teh. Hati-hati bilih kurang anjing gitu. Mungkin pan aya sohibu solihin ya kadi dieu na geger aya gadanya. Geus beunghar mangajauhan Kiai Devisi di Penta geuningan. Si Adi teh. Goblok. Engke teh aya dit. Oh. Sareng urang hisab di ayeuna hasibu qabla ang tuhasabu. Cing urang teangan bisi ayah harta batur nu kapake ku urang ari beberegehan we ngaku bahwa ieu teh harta teh nu saha padahal aya hak saha batur ulah dua tah katilu aya malul istihlak. Istilah mah nyaeta harta anu hak gunana sakali. Jadi inget kau baturan bari ngacung nyebutna harta nu digunakeun sakali. Kondom sanes kang babal ingat babaturan harta nu sok digunakeun sakali naon lah sapertos urang ngagaduhan naon tisu ya urang teh meser tisu ya. Tisu kan ketika can dipake ieu nu saha? Nu urang. Berhak dipake ku urang? Berhak. Begitu ketika dipake ku urang ngeuweuhkeun daki tina ieu dipiceun. Eta harta urang ngan kegunaanna sekali. Menang BO teh. Sakalinya. Hak gunana sakali. Katilu malul istimal harta anu kegunaanana teh terus estafet ku urang digunakeun sapertos mobil motor senal capit kopeah acup berkali-kali ku urang nomor kalima aya malul mankud harta nu bisa dipindah-pindah disewakeun kade setelah akad beda akad jeung pamajikan jeung jual beli harta menang disewakeun punah pindah itu tos tina harta nu dipimilik eta baik manku mutakawim guer mutakawim malul istihlak malul istimal malul mauqud eta sadayana saur Kanjeng Nabi ngandung resiko di mana harta urang aya anu bisa jadi madmumah aya nu bisa jadi nganterkeun kana mah mudah ketika boga harta ngakibatkeun kana jadi tercacat jeung tercela di tengah-tengah umat aya nu jadi mulia da ieu saur Rasul gitu satu contoh saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna fi jami'il mali sanyana dina sakabeh harta nu dipikaboga ku urang teh aya 5 tina sifat nu tercacat nu dicacat hiji al ana'u cing saha nu hayong capek daya kan tapi ketika urang neangan harta terus papangi jeung naon capek ya wajar ulah lah aing capek digawe teh lah capek yeuh sare ge capek sare can ngimpi udah bago lebih capek teh aidallata wa husulil masyaqati tegesna ya Allah
kadang tekarawasnya Pak orangnya nu asalna ayalah gengsi maker ngora, tapi ketika geus aya pangabutuh mah pamajikan paraban anak tanggung jawabkeun nu asalna keur ngora mah keulaanan kudu langsung berhadapan jeung panasna panon poe beres teh. Tapi ketika tuntutan aya cing nu bujang mah moal waka kadinya karek ningalikeun hungkul ieu nu geus ya kumaha gitu aipek teh aya bare nyobian cenah dagang es kalapa coba ari pek teh dibere ku Allah teh hujan tah duh ya hujan Gusti abi teh pandagang es supaya seger ari Gusti teh uninga ka abdinya duh eta ngomongna si Bapak es kalapa aipek teh dagang bajigur der panas cuaca nagu ieu kumaha ari pek teh ngadodorong marukankeun eta ngadorong ti imah teh kehormatan dicoplokeun baheula aya sok ningalina kadinya geura jadi moal nawar sia teh ka tukang cilok teh mau aralit 2000 gen kehed ngabuleun-buleun gen ayeuna pikarieun lumpat sakadinya gerak awewe tak komo beri cubena cebedis nawar tuh 2 jam 5 gen 4 bulan babel omean awewe sete muriling heula tawak meulih teu aduh aing kada ya bisi urang teu karasa eta teh masakot eta teh keun we berakit-rakit berenang-renang bersakit-sakit bersenang itu ge lamun bersenang kemudian lamun hasil naon pijam ihil mali teh ye ngumpulkeun harta teh lain teu capek eta teh kade capek konsekuensi eta teh ngan ketika secara ningali ilahar kemanusiaan madbuma sedengkeun ningali sakabeh jelema mah mung naon mung capek da terlatih teh aku akibat lain generasi tirakat lain di generasi tirakat teh kieu pengalaman hirup ripuh lah gitu lamun pengalaman hirup ripuh paur maka aya nu kata-kata bijak didiklah anak kamu dengan kesengsaraan tatkala sudah sukses akan ada kedermawanan naon sababna da ngarasakeun heula coba nutip leutikna segala aya itu bedegong isuk teh soal informasi ya kan pijam ihi aya almali dina ngumpul-ngumpul harta teh lain mudah ya Allah ya Karim jingan hujan dagang es hujan es teu payu aya awak kuyumut balik teh ya Allah ya Karim corongna keluar 2 sikit kitu gen budak SD ka palang meureunan teu boga rasa hanaang jeung itu jujugna mah hayang we meuli 2 ditinggali duitna teh kur meunang 5.000 perak cukup kana naon modal geus teu kagantian da kulantaran naon madmumah di dinya diperangan istiqomah ulah mah rendah eueuhan lain teh dagang harga diri isukna madmumah keun we capek mah da wajar age meuni karaos keneh ieu teh ieu kunaon ateulna taira gaji atuh taira gaji teh gini dihamplas teh brung ka dieu
tak anu ngaheureyan leutik kene ngesuwisan ci ujang ke gengsi henteu capek hiji tah ayeuna urang geus kumpul harta mata kade puntennya kasadayana ulah kajebak ku jelema geus dina posisi bunga sing mineng jeung neuleuman ningali sebelum nu katingali eta bunga pan capek heula sanes beres punten ulah kieu nyir sia eta beunghar geus we kitu palaban di penta rokok mu anjing beunghar-beunghar kok tong sakitu teh padahal si eta kudu beunghar tan ngomong gitu teh da si ningali hasil ulah supados engkena menghormati menghargai ketika ningali proses pantesan maneh banyak nepikeun ka ayeuna gen eta we dah mun geus aya di dinya betah maneh karek kawin geus boga ieu mah tinung bapa beunghar mah aing geus moal bisa jago eta keun wae sok sanajan nya pinjam ihi ay almali ngumpul-ngumpul harta teh jam budi ya Allah tina meuli tanah terus ayeuna meuli batu terus meuli keusik meuli bata meuli ya Allah ya Karim jadi we imah lain ladang semudahkan membalikan telapak tangan aya konsekuensi sok sing sariap capeknya sariap capek pengangguran teh sok loba toma yang dibere aya makan gratis di pemerintah pangcengosna mad mumah eta teh kadenya mad mumah di dieu teh saur Rasul merintina jerona bahasa teh hei nu nareangan harta sok ngantong ngarasahina lamun aya capek kitu ulah geusina teh cabut gengsi nya kade dage pernah kealaman atau dagang keresek unyil di pasar pernah papanggih jeung guru lumpat daerah pernah kita mawa wortel kalawan teu dibere buruh nyeri tadi keun dangaranna ge proses ngan ulah sampaikeun kieu capek putus asa geus ulah lah bisi alung capek mah paeh we dia hiji kadua wasuglu an dzikrillahi ta'ala bi islahi ay al malik kade tah ya power mah ya kuasnya sok ngadadak dikir sholawat lain salah kade bahkan menta penjaga keajengan nu asalna jauh jeung ajengan teh da kalau lantaran hartana sieun leungit di pageran ku hiji taplok-taplokkeun sebet lawang panto ai cek eta teh aos we ieu supados kajagi nu akhirna dikir ka Allahna teh aya jeung ngajaga materi madmumah teu karaosnya we teu payu wae ka doa ieu doa dibaca dah yang payu ketika geus payu mah doa geus teu wau deui jeung Allah teh eta nu paur mah ari mah da syariat jeung naikeun ibadah mah mangga gitu tapi ulah sampeikeun geus berhasil kadinya nilai ibadah eta leungit gitu mama
abdi teh bade muka perusahaan namanya eta suping ka mamanya kalau bagus beunghar di penta jangkat mung pakai anu riweuh nanti kare fakir miskin alah riweuh tukang cenah abdi teh capek ya Kang geus mulai wasuglu an dzikrillah ta'ala bi islahi dikirna teh kusabab hayang ngajaga naon bawa tanuh ti Arab diteun dina pabrik dan mau matak datang Raja Salman iya goblok geus macam-macam seolah-olah pang Islamina we kitu mah bae teh hati-hati hate dia jadi daek gitu dikit aya kan ripuh duha wae gini kan geus senang tinggalkeun urang mah nging duha mah duha we nya tahajud dikir mah dikir sing lelempeng gitu bejana mana bangkar atuh eureun duha entuh kan maneh teh sanggeus duha eta teh da duha mah teu boga tapak gawe eta mah ibadah urang teh seueur nu duha teu duha ku Allah dibeungharkeun aduh maneh geus didinya bieu teuing tak kudu tetep sing lurus gerai dia anu urusan kieu mah ulah ieu mah dikir ka dieu kos ka fakultas bae kos fakultas teh nyanak jurusan gitu hoyong beunghar mah tuh kasaung aing ge sangsara keneh sih teh teu kengi serobot kan dieu hayang usaha serobot kita yang jabatan itu ya Allah mana Allah na maksana gitulah madmu mah eta teh tos urang masing lurus mangga dikir doa-doa auron teraskeun ngan ulah ditaklikeun kana tujuan dunya capek cek kamari gen bisa nyebutkeun ka ajengan teh jadi ini doa di dinya mah ti ajengan eta mah mintul ulah jadi bisa kitu euy power dina hasilna oge tah ka eta kanu sanes mah teu ditarima berarti neuneun mahal ka Gusti Allah bahwa ijabah Allah aya di seseorang pan power teh leres teh salab kamun pasil mutasil natu aji geura tuh ngeraji di saung geranya baleuhan barudak guys saung can aya gen goblok pi beunghareun mah geus ditulis ku Allah teh teh teu ridho aing mah saung dijadikeun pangeran teu ridho balik atuh jor teu ditanya kada ulah dah ieu bumi nu saha rizki nu saha sadayana gen tos digurat ku saha ulah jadi istiqor ka dituna ulah paut ngaji teh geus 6 tahun can payu wae teh jadi ulah madmu mah eta teh aya al-mali bi islahihi al-mali teh tos aya nama ge lah sing lurus bagian ieu ya bagian hati dikir teraskeun teuing kabengbat kaganggu ku akibat aya surut sinareng naonana pasangna milik ti Allah duh ieu teh rada bali nu digawe teh nu meuli teh kudu ka mana deui dikirnya cenah geus mulai eta ye punten saya Ibnu Athaillah nyaurkeun kun istiqomah wala takun taliban karomah nu penting mah istiqomah heula engke ku Allah bakal dibere pertolongan anu disangka-sangka istiqomah we ya pur ya moal aya diungkapkeun mah euna mah kayak lah ngobrol aya gitu.
Jadi katungkul ku dikir ka Allah nate lain karena Gusti, lain karena ibadah ka Gusti, karena rek ngajaga harta urang. Rasulullahnya peka ya Allah. Ini seperti kia Abu Umamah Al-Bahili sana. Aja nanti nuju raut muka nanti rada kirang non berag gitu. Terus dicarekan ku pemajikan hutang badag. Asal nanti taraka masjid gitu. Begitu ayah naon kasus unggal tabu setengah salapan pemetamannya jam 8 udah setengah salapan. Pokoknya masa atos nuju perjalanan duha lumpat hati keterus saya ke masjid. Abu Bakar dia aneh anu jeung Rasul ogen berjamaah subuh napikeun ka suruh arinit ka palasar ari ieu ka masjid. Abu Bakar dia aneh ya naon Abu Muhammad ai pek teh muhun nuju gundah gelisah tina perkawis eta nya diwartosan ku Rasul teh doa pasihan doa ku Rasul teh dan doa Rasul Allahumma inni a'udzubika minal jubni teh wal bukhli teh. Tapi sopan Rasul mah maneh datang ke masjid malah mun cek wing ieu mah bahasana nah sia mah ka masjid ngedowe mu usaha kitu mun cek wing. Tapi Rasul mah teh lebih bijaksana pasihan doa ari pek teh dibaca sareng bojona teh da dipasihan surat ti Rasul atau doa ti Rasul rek teu bungah kumaha. Ai pek teh begitu deng beres we masalahna teh. Da teh sumping deui ka masjid. Gitu. Berarti aya ti baheula nanya. Ulah dijawab gitu. Abu Umamah Al-Bahili mah dugikeun ka ditaros deui. Ka mana Abu Umamah Al-Bahili nya teh aya deui sabareta. Langsung kesangan ngadeg-deg. Mun urang mah henteu. Tanyakeun maneh ku guru. Naon teh? Lempeng we, watados. Urang mah henteu. Ya Allah ya kan. Manganya bade aurot, bade dikir naon bae traskeun. Ngan teu kenging kabgengat ku akibat aya syarat surut sinareng naonana pasang. Siklus eta teh ulah urang lurus we. Dua tah cenah sok rada kitu madmumah teh gitu. Katilu geus boga harta sok muncul aya kasieun sieun aya nu nyokot.